dina ieu waktu abdi bade kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadayana wajib belajar sebagai pamajikan dari Allah hadirat sangkaan dijauhkan segala penyakit. Kumaha sedang asalkan sadidikeun masalah saupami sadidikeun urang menjaga amal Quran bagana sama akhlak suci dina segala macam bersih teh kana bersih suci dina diri urang sabujurna ilmu kana hadirin sadaya anu kapihatur ini aya bangsa anu talangan heula kemudian anu diajarkan ku Bapak terus sareng ibu urang sadaya tiasa dimanfaatkeun kanu hal positif sareng aya manfaatna kanggo bangsa sareng jadi sadaya Bapak sakitu panjang naon pada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.